kasatria anu wiwitan nyucuk galur cacanda siliwangi geus panangkehan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan siliwangi berpanangkehan bahwa kacapangan dina zaman kalupakuan nuka masur pajajaran tempat payung keadilan ayana di komandangan musti mawa warisan siliwangi ginanjar sengit lampuan kamasur wasit tutur lepokeun asma nulupun wawanen naka ukur numpas ka jalan takabur kiwari kasku melan putra pajajaran anyar wawanina sumepar sajagat raya kawentar ampun timput sabar kasatria anu wiwitan nyucuk galur cacanda siliwangi terpanangkehan gasku melar putra pajajaran anyar wawanina sumepar sajagat raya kawentar ampun imput bersabar kasatria anu wiwitan nyucuk galur cacanda siliwangi terpanangkehan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan sengit nyampuan kamasur bahwa kacapangan dina zaman palupakuan masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan musti mawa warisan siliwangi ginanjar sengit nampuan kamasur wasit pitutur nepunkeun asma nuluhur wawanen naka ukur numpes ka jalan kakapur kiwari gasku melar putra pajajaran anyar wawanina sumepar sajagat raya kawentar timput bersabar kasatria anu wiwitan nyucuk galur cacanda siliwangi terpanangkehan
Baris. 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 Ya. Siapa manonanya? Ngajajar siap. Lain. Naon maksudna ieu ujug-ujug siap langsung. Kudu jelas. Kela can puguh can naon urang teh pan karek gecelek pulang nabeuh. Ujug siap apa teh tadi siap. Iya. Kunaon dah? Apaan urang teh itu menyambut hari naon? Naon hari naon eta tuh? Hari ibu. Hari naon? Lah hari naon? Hari tentara gitu. Hari naon? Hari tentara. Hari tentara. Tuh. Aya gitu harian tentara. Aya harian lepas atau harian naon? Harian lepas. Hah? Ulang tahun gitu. Oh, ulang tahun. Ulang tahun Iya. TNI. Heeh. Heeh. Abang geus kolot. Hah? Abang geus kolot. Nah, seberapa tahun gitu? Kali 17. Nah, 17 tahun. Lain. Nah, 17 atuh. Heeh. Jadi kieu meureun maksudna teh payong. Urang teh meureun ieu teh kabeneran ti PSSC. Nya nya sangareng-arengan sadayana painten para seniman seniwati nu aya di Cilawu. Anu diketuaan ku Kang Buleud. Nya nyata ngayakeun urang teh silaturahmi teh heueuh keur nyambut lain hari kemerdekaan, nyambut ulang tahun TNI anu ka 87. Oh 78 ya pokoknya mah ari baheula naon sababna diulang tahun ke TNI teh sabab ari baheula mah keur mengenang zaman penjajahan yang berkat para TNI sadayana urang sadayana ti desa merdeka ya Indonesia. Alhamdulillah berkat TNI teh nya lain berkat lain atau lain berkat tukang baso lain. Pokoknya berkat para TNI anu geus berjuang demi merebut kemerdekaan teh sababiana urang berjuang jeung TNI sakabehna. Mana ayeuna diayakeun ulang tahun TNI nya anu ka 78. Bungkus heubeun. Heeh, geus heubeun. Bae teh Alhamdulillah. berjuang tah. Alhamdulillah TNI itu bosan-bosannya memperjuang ke negaranya. Benar. Membela bangsa. Da kuduna kitu. Tapi ari urang kumaha atuh nya? Urang ge ulah bosen ayeuna perjuangkeun seni budaya urang anu aya di urang. Da keur saha deui ulah ari geus direbut ku batur kakara urang teh piomongeun. Tah kitu nya. Ari kitu mah urang nu aya heula ku urang, mumuleh heula ku urang. Jadi keur urang, lain keur batur. Ari ieu mah ari ngakukeun ku urang geus daku ku batur. Kakara direbutkeun heueuh ulah. Ulah. Itu. Ulah teh. Mata kudu dicepeng mah poe memulai teh. Alah heureuy. Aduh. Naon cenah tuh? Naon? Aya singkatan TNI teh. Siap. Ya apa? TNI teh eta teh singkatan. Apa? Naon singkatan tina TNI? So. TNI teh singkatan teh SD. Naon SD sedesa bulak-balik atuh jauh-jauh. Sekolah dasar. Terus SMP sekolah menengah atas. Kumaha sok. Ari TNI naon? TNI teh Singkatan. Singkatan. Tak naon? Nu bieu meureun. Naon bieu teh atuh pan bieu mah SD. Mode kieu ya singkatan teh. TNI teh singkatan mode SD sekolah dasar. Disingkat SD. Terus SMP eta teh singkatan sekolah menengah pertama. Tah enak TNI naon? Cing ada bantuan atuh bantuan. Aduh si ayah kumaha ayah? Apa TNI singkatan naon? Singkatan teh mau SD berarti sekolah dasar. Tah enak TNI naon? Ingaon. Apa dia teh TNI teh? Artinya teh singkatan. Ih, atuh jadi. Aduh. Artina singkatan. Ayah nyahoeun. Ayah ge nyahoeun sok. Pira kok ayah teh nyaho? Ayah teh nyaho. Gusti. Di kehakiman pengiman naon? TNI teh nyaeta Tentara Nasional Indonesia. Merdeka TNI. Pokona mah dina peuting nu ayeuna urang gembira teh demi menyambut hari ulang tahun TNI anu ke-78. Pokona hidup TNI. Geus kepaean mah. Geus.
sing sabarkeun wae sok urang nyanyi deui weh ngarah teu ieu bisi kaburu lampu kana hejo sok aya kana beureum